Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Aisyah Nur Fabihadiah di kelas 11 IPA 5. Di dia, Abdi bade ngabiantarakeun anu dijana moal generasi ngolah jadi penentu kehidupan bangsa. Langkung sae, mangga urang kedalkeun puji sineng syukur ka kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masih rahmat sareng hidayahna. Sangat urang masih teu sehat meskipun dalam keadaan ieu. Mugi-mugi anu teu sehat dienggalkeun damangna. Segaligus mugi-mugi virus ieu enggal angkat di negara anu kita cinta. Tahilap ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawagina, para sahabatna, para tabiin-tabiinna. Langsung wae moal teh naon sih? Moal teh nyaeta tindakan anu positif anu dipake kanggo wanah ti jama hiji ka jama sanesna kanggo sosialisasi. Moal teh penting pisan di kehidupan sosial ieu. Upami moalna sae, jalma ge pasti enakeun apabila caket teh. Upami moalna kurang sae, pasti asa kagok. Tapi langkung sae, upami anu teu sae teh diajak ka jalan nu leuwih sae. Tapi di dieu abdi bade nyampitkeun moal teh ka jalma nu ngola. Sateur acana abdi masih terang, upami di bahasa Arab mah moal teh nyaeta akhlak. Nah, langsung wae ka jalma nu muda. Jalma ngola kumaha sih kabarna? Sadaya pasti pernah ngasa ngolah kan? Nah, tapi nya cekap ngalawaskeun katingal ku abdi mah. Misalna wae ti zaman anu bobogohan. Misalna diduaan di tempat nu sepi, apanan tos dilarang di agama ge eta teh ulah agama ge moal ngalarang ku sabab teu aya naon. Tapi ngacegah hal-hal anu teu dikepoyong. Misalna diduaan ya, misalna aya naon minta tolongna ka saha. Nah, teh eta atawa henteu di kasus anu kamari aya kasus perundungan. Eta teh korban sareng pelakuna dinyatakan bersalah. Padahal mah eta teh ngan gara-gara saurang lalaki. Di kasus eta katingal aya turun pola pikirna masyarakat nu kedahna nyelesaikeun masalah ku kadamaian ieu malah ku kakesalan. Sebab kuduna mah urang teh mikir heula upami bade ngakukeun sesuatu teh mikir saacan bertindak. Kusabab naon urang pelak eta na bakal urang tuai. Urang teh ieu teh ngakukeun ieu teh nabung kanggo masa payuna deui. Kitu. Jalma nu ti payun tos ngalawakeun sagala upaya, sagala tenaga, sagala harta kanggo merdekakeun ieu bangsa. Tinggal ayeuna urang anu ngamajukeunna. Misalna naon? Misalna aya globalisasi. Misalnya globalisasi teknologi budaya. Misalnya di luar ya, ulah langsung ditampi sadaya. Tapi difilter heula, diseling heula, mana nu sae, mana nu kurang sae. Ulah segala dicobian. Ingat, kusabab naon? Kusabab sagala eta teh bakal aya dampakna. Gitu. Ulah sampai urang teh hanjakal kapayunan. Emang, upami geus hanjakal teh urang teh eta teh pasti jatuh heula saacan bangkit teh. Tapi ulah nungguan jatuh urang teh kedah ngacegah saacan ngobatan. Mana namung sakitu ti abdinya upami aya nu lepat eta ti abdi upami nu bener eta mah muani ti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.